Sampurasun wargi-wargi Sunda Sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel sim kuring bade neraskeun hanca carita katunda nyaeta carios nyambung judulna Kasarung Kaliang Maung. Tapi saat acan sim kuring neraskeun hanca dongengna, mangganya wargi-wargi Sunda Sadayana anu teu acan subscribe mangga subscribe heula channelna supaya caritana lebih gacor deui, lebih ngacapuk. Mudah-mudahan sasieur saya sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu dimana bae ayana anu mendakan ieu channel sareng nuju ngadangukeun ieu carita. Mangganya wargi-wargi Sunda Sadayana supaya teu nyangkolong kana waktos urang kawitanan kamari teh parantos dugikeun juragan Dirman keur ngobrol jeung tilu anak buahna nyaeta Juned, Karmon jeung Karman. Juragan Karman teh kacida amokna kusabab ngarasa kasaing ku ayana Mang Omon anu ayeuna geus robah kaayaan kahirupanana jadi juragan anu kaya raya jeung deui henteu kawas manehna tukang meulian banda masyarakat make harga anu henteu pantes jeung deui tukang minjemkeun duit tapi make renten gitunya. Wargi-wargi sadayana parantos dugikeun kadinya mangga urang kawitanan. Juned, Karman, Karmon, silaing teh ngadengekeun caritaan dewek henteu di tadi ngan saukur unggut-unggutan wae, unggut-unggutan ngarti atawa unggut-unggutan tulus sia teh goblok. Cek juragan Dirman kacida ambokna kusabab ti tadi manehna ngabamblam sorangan tapi tilu anak buahna ngan saukur angguk-anggukan atawa unggut-unggutan siga ngari tapi can aya sa ucap oge anu nyarita hampura juragan hampura kuring teh lain teu ngadangukeun juragan tapi khusyuk kacida jeung deui memang kanyataan kitu kuring oge ngadengena saperti kitu cenah masih omon teh kacida dipikar resepna ku sakabeh warga anu geus apaleun kana kaayaan Mang Omon anu cek maranehna mah kacida bageurna. Jok Juned harita miheulaan Karman jeung Karmon ngomong ti heula goblok sia kalah ka ngalem jalma anu teu dipikar resep ku dewek sia hayang ditampilin ku dewek goblok. Jok juragan Dirman kacida ambokna ngadenge caritaan Juned kawas kitu. Hampura juragan kuring mah sanes ngabela kaayaan juragan Omon tapi eta mah ngan saukur ngadenge caritaan warga anu kadenge pisan ku ceuli kuring bener teu Karman maraneh duaan ge ngadenge caritaan warga kawas kitu henteu. Cek Juned bari ngaliuk kadua babaturana anu keur unggut-unggutan bener juragan bener teu salah bener kuring oge ngadenge kawas kitu sakabeh jalma anu kuring ditanya sahiji ge anu ngagoregeun juragan Omon memang kitu teu salah juragan omongan Juned teh memang kitu bisi ku juragan teu percaya mah hayu urang buktikeun. Cek Karmon jeung Karman ngabelaan Juned kusabab saliat teu ngabelaan memang kitu kaayaan warga anu kadenge kumaranehna nyebutkeun Mang Omon teh kacida bageurna dipikar resep ku sakabeh warga anu geus apal kahadean Mang Omon mah.
aing pergi geuleuh bae atuh kasih Sarmon goblok teh. Ayeuna manggeus lamun kitu mah heueuh talung tiku si laing tiluan Junaid Karman buktikeun naon bae kayaan di lembur Ciburial dewek hayang nyaho supaya bener-bener bukti nyata lamun bisa mah foto ku si laing kayaan kehidupan si Sarmon sakulawarga kawas kumaha kayaan kabeungharanana cek juragan Dirman bari molotot mata teh tapi teu wani ambek deui ku sabab sabenerna mah manehna oge geus ngadenge kayaan Mang Omon anu dipuji ku sakabeh warga anu ngarasa kahirupan maranehna kabantu ku ayana Mang Omon nya ari kitu mah juragan geus pasti kuring tiluan bakal datang ka lembur Ciburial. Kuring oge penasaran ku sabab kakara ngadenge caritaan ti sakabeh warga anu aya di lembur. Kuring tiluan oge can pernah ngadatangan lembur sejenna komo deui ka lembur Ciburial langsung. Meureunaan pantes dibuktikan ieu mah juragan cek Karmon ayeuna manehna anu miheulaan nyarita samemeh Karman jeung Junaid ngomong deui. Oh geus ari kitu mah tah tarima ongkos keur arudud si laing tiluan geus ena mah init ulah aya dihareupeun dewek deui pusing dewek kalah kage si laing anu ukur ngecentul bae lamun bisa mah si Sarmon cangka lakuan dika lamun heuh bener ngaruksak bisnis dewek hancurkeun kumaha bae carana sia teh da lain ngan saukur gede awak piraku nyangkalak si Sarmon hiji moal sanggup wani henteu si laing tiluan nyangkalak si Sarmon cek juragan Junaid nyarita kitu bari nutup katilu anak buahna anu keur unggut-unggutan meureunaan ngarti matak unggut-unggutan oge siap juragan pokona mah kusim kuring tiluan khususna kuring sorangan yeuh Junaid boga awak gede kieu jeung boga badog anu sekacida sekeutna piraku rek eleh ku jelema sasiki kawas teu apal bae ka kuring juragan di mana perintah juragan anu tara laksana ku kuring sakali habak oge pasti lah teler cek Junaid kacida sombongna bener kuring duaan oge sarua bener pokoknya siap tong hari bang bisa yang dibawa huluna bakal dibawa ku kuring tiluan ka dieu supaya bukti si Sarmon atau juragan Sarmon juragan Omon tingkawas kumaha dadegana tapi lah geus ka bayang moal sabaraha pokona mah bakal dicangkarak moal ku tiluan langsung ku sorangan oge kawas nama gampang kacida nyangkalak si Sarmon atau juragan Omon juragan tenang pokona mah tenang cek Karmon jeung Karman pada nyarita dua nana oge kacida yakina manehna moal ripuh dina nyangkalak Mang Omon. Percaya geus cik tapi buktikan awas lamun teu bukti tapi lamun bisa secara damai bae heula bawa si Sarmon ka hareupeun dewek lamun bisa ulah wae dicangkalak secara kasar tapi lamun teu bisa diajak damai terserah dewek nyahona ge beres gitu. Bener tuh jig ini tong ngomong deh ini aing geus pusing hayang gara bukti supaya eueuh deui nu ngahalangan bisnis dewek. Cek juragan Dirman bari nangtung manehna oge miheulaan indit ninggalkeun ruangan eta. Atuh Junaid, Karmon jeung Karman oge ngan saukur gigi deui ku sabab
sanajan geus biasa kawas kitu kalakuan Juragan Dirman, lamun geus ngomong jeung deui geus teu purun langsung ninggalkeun tara loba nyarita deui. Atuh tiluanana harita langsung nangtung ninggalkeun ruangan anu biasa digunakeun ku maranehna tiluan jeung Juragan Dirman ngabahas sagala rupa kaayaan masalah anu dirasakeun ku Juragan Dirman, saperti kaayaan harita tiluanana ngarendeng laleumpang rek langsung nuju ka lembur Ciburial bari ngobrolkeun siasat maranehna tiluan kudu kumaha lamun geus aya di lembur Ciburial jeung lamun geus papanggih jeung Mang Omon. Sedangkan Juragan Dirman harita langsung asup ka ruangan keluarga didinya pamajikana anu ngaran Ibu Rotiah keur ngobrol jeung si Bibi barang ningali Pak Dirman asup ka ruangan eta. Ibu Rotiah langsung nitah si Bibi pabantuna supaya ka dapur deui kusabab ayeuna mah meureunnan manehna rek ngobrol jeung salakina jeung deui nempo kaayaan Juragan Dirman kacida bedana katempona ku Ibu Rotiah. Bapak, kunaon Bapak? Geuningan kaos anu keur pusing kitu aya naon? Coba caritakeun ka kuring. Beda ti sasari kaos anu pusing kacida Bapak. Cek Ibu Rotiah bari neuteut ka Juragan Dirman anu langsung diuk gigireunana. Puguh bener Bapak teh keur mikiran kahirupan ayeuna beuki sulit menang bisnis teh. Biasana mah bisnis urang teh lancar naon bae anu dilakukeun pokona mah eueuh halangan. Tapi ayeuna sanggeus di lembur Ciburial aya juragan anu kakara beunghar ngaranna Omon. Ayeuna sabulan sakali oge geuningan anu nginjem duit atawa ngajual taneuh eueuh. Komo deui anu nginjem duit biasana mah tara barisa mayar maranehna sok mikeun taneuhna kan untung keur urang kusabab murah kurang dibelina. Tapi ayeuna sanggeus aya juragan Omon dasar si Sormon goblok eta ripuh kacida keur Bapak anu ngarinjem duit oge ayeuna mah barisaeun mayar matak bingung Bapak bingung. Cek Juragan Dirman bari mencetan sirahna kawas anu bener-bener dina kaayaan pusing kacida. Nah bener eta teh Bapak. Ati mana maranehna bisa bayar utang kusabab meureunnan bisa jadi 4 kali lipat atawa 3 kali lipat saleutik-leutikna oge 2 kali lipat rek barayar di mana atuh? Lamun lain taraneuhna manehna anu di pikeun ka urang. Ibu mah tengarti ibu mah tengarti kunaon Bapak aya naon? Ka bener juragan karbon gager eta naon sababna jeung naon buktina? Bisa nyangka juragan anu aya di lembur Ciburial ngaganggu bisnis orang Bapak. Cek Ibu Rotiah bari neuteut kacida bangun panasaran kusabab kakara ngadenge kaayaan kahirupan salakina anu biasa bisnis lancar ayeuna kadenge ngeluh tara bisa sarina. Bener tadi nama abah oge teu nyangka malahan mah teu percaya tapi sanggeus ngabuktikeun sagala rupa. Salah sajina ku nanya ka jelema anu bener-bener boga
sangkutan nanya ti mana bisa mayar cenah mamaranehna teh menangin jem duit nanti Juragan Umun cenah di ditu mah teu make bunga mayarna oge bebas iraha bae sanggupna bisa dicicil jeung hubungan kitu jeung ieu memang bener sanggeus nempo ka ditu Abah lalaunan Abah teh haja leumpang ka ditu pura-pura rek balanja kusabab si Sarmon teh di dituna bener-bener beunghar segala rupa boga toko segala rupa wah pokoknya komplit bener-bener beunghar teu salah memang tapi ayeuna keur dibuktikeun deui oge ku si Juned Karmon jeung si Karman bapak kacida pusingna mun bisa mah kita dicangkal aku maranehna tiluan lamun teu dek damai jeung abah dewek anjer teh lah kalau tepuguh ngomong ge balepotan kieu kusabab heueuh dasar si Sarmon gara-gara aya si Sarmon jadina bapak teh jadi pusing ngomong ge kalau balepotan kieu balebot Sarmon awas ya ulah ngaharapkeun hirup tenang deui bakal dicangkal aku dewek cek Juragan Dirman bari nepakan tarangna bakat ku pusing meureunnan bapak kapan ngomong teh abah saha atuh abah teh terangkeun abah mana sok teu pararuguh teuing abah kumaha eta teh tapi bener namun bener anu ngaran Juragan Omon geus ngaripuhkeun kana bisnis bapak mah ulah diantepkeun ibu mah teh hayang ngurangan harta berenang lamun nginjem duit ka urang deui mah abah lapor duit moal nambahan emas moal taneuh moal berenang abah kakak ilu balepotan abah segala abah teh saha bapak terangkeun abah saha pokona mah ibu mah nyahona beres pokona beres teu hayang kurangan harta teu hayang ibu mah teu hayang cek ibu Rotiah bari neuteub ka Juragan Dirman bangun kacida hariwangna tetepana teh sieun hartana ludes teu nambahan lamun eueuh nu nginjem duit deui abah sutiba guru bapak kitu maksud teh heueuh dasar keur pusing ki jadi balepotan ngomong ge ibu jadi ibu tenang bae geus ditalungtik kayaan si Sarmon teh memang bener kayana beunghar kacida di lembur Ciburial teh pang beungharna eueuh mapakan bener kayaan masyarakat anu nginjem duit kasih Sarmon teh tara make bunga cenah bener eta teh lain omong kosong ibu kitu maksud bapak teh dasar lieur jadi ngomong gitu pararuguh jadi nate dasar Sarmon awas ya tong ngaharapkeun hirup tenang deui ku dewek sia bakal dihancurkan kehidupan anak ayeuna oge si Juned jeung Karman jeung si Karmon pasti bakal nyangkalak lamun teu daek dibawa bener ku abah dasar Sarmon balepotan deui ngomong teh aku bapak ibu gitu maksud bapak teh cek Juragan Karman bari nepakan deui bae tarangna kusabab kacida pusingna meureunnan sugan teh kumaha sugan teh abah naon abah Sulima mah meureunnan mudah-mudahan bae abah mudah-mudahan bapak mudah-mudahan bapak ayo abah deui dasar pusing kakara kieu bae geus ngarasa pusing komo bener lamun nu nginjem duit deui ka urang meureunnan leuwih pusing ti kieu kakara kieu oge
ibu mah tahayang bapak, tahayang ngarasain hidup sangsara, tahayang pokoknya mah hayang benghar terus, hayang nyeunah terus. Ibu gitu hayang nempo Lydia hirupna sulit, tahayang Lydia teh anak hiji-hijina kudu senang, hirupna kudu senang, bapak kudu senang, pokoknya mah kudu senang. Cek Ibu Rotiah ngomong teh tetep bae balabab baletot teu pararuguh ku sabab bener sieuna kalengitan hartana teh bener-bener kacida sieuna kitu dina kaayaan anak dina waktu harita pipikiran anak bener memang eta kaayaan kahayang bapak oge, tapi ayeuna teh leheung rada tenang sabab abah yakin, oh abah deui kan, bapak yakin si Juned, si Karmon jeung si Karman pasti bisa ngareksikeun kaayaan ieu. Bapak yakin kusabab maranehna tiluan tidak akan menghilang. Dasar tidak akan menghilang segala aya. Aya ya bae. Aduh liar-liar tinggal geuning nyen kopi heula, nyen kopi. Bu panggieun kopi supaya teu pusing ya bapak sirah. Kieu teuing dasar sarmon awas ya. Tong harapan hidup senang deh ya. Ku aing bakal disiksa sarmon brengsek sial. Cek juragan Dirman geus teu pararuguh deui bae dina ngomong teh ku sabab kacida ambokna. Bapak mah aya bae, kakara saki oge geus teu pararuguh saat ibu oge, tapi kurang supaya bener ngomong kudu nyium kopi heula abah teh. Tuh kan ibu oge ilu jadi ubah abah bae. Bapak teh gitu bapak teh. Bi hampur aja bi panggilkeun kopi heula keur bapak supaya teu lieur kuring oge jieunkeun teh, tapi ulah kacida amisna saeutik teh gulana kuring oge lieur ilu balap teh potot paletot teu pararuguh ngomong ge dasar kaya anak ieu ya. Aduh lieur gopi. Cek Ibu Rotiah bari netep ka si bibi anu nyamperkeun. Mangga juragan mangga teh sakedeung api bade nyieun heula antosan heula juragan antosan. Cek si bibi bari indit ka dapur. Geus kitu mah juragan Dirman jeung Ibu Rotiah sakedeung caricing nenangkeun pikiran anak kusabab loba omong oge ti tadi ngomongna kalah ka balepotan teu pararuguh kabawa perasaan anu kasienan bener-bener hartana teu nambahan komode nepikeun ka sirna sieun pisan embung hirup sangsara. Sedangkan di lembur Ciburial layung keur memeujeuhna mata kuas angin kacida matak segerna ngahiliwir kaayaan lembur teh poe harita kacida matak betahna keur hirup jalma-jalma anu keur membeujeuhna dina kaayaan senang saperti Mang Omon sakulawarga. Harita Mang Omon keur ngobrol jeung Mang Uding anu geus jadi pagawe kepercayaan anak.
Mang Uding. Nah geus dipariksa deui sawah anu aya di belah kaler cenah mah aya nu ngalaporkeun di palebadinya ruksak kawas anu di hakanan bagong. Nah bener eta teh Mang Uding, ceuk Mang Omon bari neuteup ka Mang Uding anu keur nyuruput cai kopi anu masih keneh ngebulngan geus teu kacida panas. Sumuhun juragan, memang eta anu di dangu kusim kuring oge jeung deui geus dipariksa kitu memang kayaana kawas kitu, kawas digalai ku bagong ruksak pokona mah. Komo deui aya sakotak gede eta mah teu kapuluk sama sekali, eueuh parean sama sekali juragan, ceuk Mang Uding nyarita kitu bangun kacida dari anak. Harita Mang Omon ngahulang mikiran kaayaan eta sawah rusak kacida keke. Nah eta teh bener-bener bagong asli atawa bagong kajajaden Mang, cek juragan Omon bari nutup ka Mang Uding. Waktosna ka bojeng saebnya wargi cag dugi kadinya heula caritana. Insyaallah kapayuna urang teraskeun deui kumaha kaayaan kahirupan Mang Omon ayeuna anu geus ngajeneng jadi juragan berat beunghar, jeung deui masalah naon deui ayeuna anu datang kana kahirupan Mang Omon salianti ancaman ti juragan Dirman jeung anak buahna ayeuna ngadenge sawah ruksak ku bagong. Cagnya dugi kadinya heula sapu cere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.